Nepangkeun nami abdi Hoyril Nurpalopi, kelas 5 ti SDN Cipangisikan, Kecamatan Raja Bali. Dina kasempetan ieu abdi bade ngareview buku nu entos ku abdi baca. Judul buku Kumpulan Dongeng Sunda. Penulis Yesi Maharani. Penerbit HBM Garura. Jumlah halaman 17. Judul dongeng Nini Anteh. Zaman baheula aya budak awewe ngaranna Nini Anteh. Karunya budak teh pahatuh geus teu boga indung, da geus maot katarajang malaria teu katulungan. Saenggeus indungna maot, Nyi Anteh hirupna jadi nu geulis. Jauh ka Sintung Kalapa liuk dengung liuk lain. Henteu indung henteu baraya. Aya ge bapana saenggeus boga indung saenggeus boga deui pamajikan mah jadi tambelar ka anak henteu iksak henteu nyaah mun mere dahar ge kumaha ceuk indung terena teu dibere rek dibere rek henteu. Ku kitu pungguh we Nyi Anteh mindeng ngarumas indung tere galak pisan sok nyarekan tampolanna nyiwit jeung nyintreg. Tina mere dahar indung terena teh saukur tambak kawaranan. Saenggeus sangeuna saeutik ukur jeung uyah. Lamun tas dahar bari ngalemetan remeh teu teh Nyi Anteh sok sasambat ka indungna dikawihkeun. Ma, ani tulungan Nyai Meda